أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Mantat azan, azan sababaraha macem. Artina sababaraha macem teh kuari dimodif, azan teh dielak-eluk. Eta teh makruh. Ya makruh, nu bagus mah eta teh wa ayyatar salah, lurus bae azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan serem. Aslina kok gitu aslina tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acan udah sawah ge mau nikah pula yang naon brak. Ibarat geus lepasina ka aslianana ieu. Lepas tina keaslianana kos kieu jadi digerokeun ge cara ricing bae. Digerokeun cara ricing bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aing krian terkenu asli sama aku mah asli. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Acan nu naik sepeda geureun. Aing ngadenge surah jin teh naon cenah ieu. Aslina kos kitu bae. Eta nu hebat mangan nu aya tatorabat nu bagus sorakna. Pernah aya sahabat adzan. Dipayunkeun Kangjeng Nabi ki Bilal eueuh, ashar adzan. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kangjeng Nabi stop. Kade Kangjeng. Ijlis. Yuk. Teu meunang tanya na azan. Bilal, ayo Bilal. Mana Bilal? Bilal teh aya meureun uzur. Saanu sorana kencang. Ayo kalian tinggi Bilal. Kade maju. Coba. Maju tah eta. Iya pancak Kangjeng Nabi teh azan teh ngabejaan jelema. Taju kuari salatna azanna di mushola. Allahu Akbar. Tatangga ge teh kadenge eta hitam geret naon cenah. Jadi nu kencang suarana jeung nu bagus, jeung nu lurus bae. Nah ieu kuari maka sikah azan teh eta makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta azan sikah eta teh makruh. Urang mah pan eta nu dipake eta. Ya lam sholat. Bagus. Hayya 'ala sholat. Bagus mah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Bilal dari ditakon kita aya sahabat anu bagus suarana ngan di kitu di arele-arelein kita bahkan aya in kita takyat disebutna teh. Bagus suarana haita. Hayya 'ala shalah.
Kanjeng Nabi, azan gue muslim itu bagus. Itu bagus. Taksiat malah mah aju bangun di sedih-sedih teh kos kitu kos Muammar nu azan eta makruh. Ayat terus salah lempeng mah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Masyaallah. Ieu urang geus leupat. Lantaran lebak kori. Aju di musabakokeun azan. Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nasional. Datang ke internasional. Nah, rada deureus teh kuari di Mekah teu pati loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Teu loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Bagus. Ulah kalau baru nak kernik. Hayya 'alas shalah. Jadi kabehan ge oh ya salat. Hai, as-salatu khairum minan naum. Nah, eta mah beunang tiki dilalas. Gila dalil bahwa azan teh aya dina nasna ngan diawali nama ku ngimpi. Begitu subuh-subuh Sayyidina Umar datang ke Kanjeng Nabi. Aya naon Umar rek laporannya. Geus kajawab ku Kanjeng Nabi. Mimpi mana akur jeung mimpi Abdullah bin Sa'd ngomong Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan ngomong, ngan maneh lambat lapor Umar. Tadi nate akhirnya mau ngaganggu. Itu masalah. Mimpi anjeun hak. Sarua jeung mimpi Abdullah bin Zaid. Isuk-isuk Sayyidina Abu Bakar datang. Dek laporannya. Sayyidina Abu Bakar teh geus kumaha Gusti Rasul geus apal sampun kula mendekat jakeun bawa lagi mimpi sarua teh. Jadi diputus ku Kanjeng Nabi bahwa kuari salat eta lain as-shalatu jami'ah tapi make azan. Geus kuari ulah sok make as-shalatu jami'ah. Eta mah geus tinggalan sama baheula di Mekah as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah eta keur di Mekah kuari mah geus di Madinah geus ditetepkeun ku Kanjeng Nabi azan. Hiji suarana anu bagus nu azan teh lantaran ngagerokeun jelema. Ulah nu heumpeng. Ulah nu leutik suarana teu kadenge ku tatangga-tatangga acan. Atur gerokeun saha? Reungit. Gerokeun jelema pan ieu mah tuh. Oke, anu panjang bae ulah make kuruna kernik mah tuh satekos kitu. Masyaallah. Itulah azan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika sahabat-sahabat adzan. Sahabat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya nu ngomong kieu nya orang-orang Yahudi nu ngomong, "Kamu, lakum. Salu, la salu." Yahudi mah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sahabat hararudang kabeh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kala hararudang menuju masjid kabeh. Yahudi neurekeun bae Yahudi sial sahabat ku adzan bae ge. Kumaha gitu kana. Nyana ngomong, "Kamu lamun haruda, tapi ulah huda." Jadi ngabandingan itu, ngabandingan Ki Bilal. Ki Bilal teh, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Langsung sahabat berangkat ke masjid. Yahudi ge sarua, "Kamu huda, la huda."
Sallu. Karitu ta sahabat eta Yahudi teh ngejek berarti kan azan. Ngejek berarti kana salat. Mantap, turunlah ayat wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Bahkan kesakawal maka kafir jeung munafik teh di mana ngadenge kana azan nyana daqalu ala nabi asup ka kanjeng nabi wa qalu nyana nyarita ka kanjeng nabi Muhammad ya Muhammadul laqad tada'ta syai'an lam yusma bimithlihi bima madha min qablika minal ummah. Mama heran kasih aya sia sok jijieunan bae. Segala azan, segala naon, eta azan teh pernah kadenge tiba heula mah umat-umat nu pada heula. Kunaon make azan segala. Bade mana ngaku nabi, mun maneh ngaku nabi, berarti mana sulaya jeung nabi-nabi nu teu heula. Ja nabi-nabi nu teu heula mah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Terus karituna aing ge janyaho. Eta teh tieu make azan, atuh sia mun ngaku nabi mah katuturkeun tuh nabi nu baheula teh make azan sukses nyieun bae puyeng aing mah sia. Kata Yahudi bapak sekarang itu Masya Allah. Iya, itu nanaona. Atau pan nabi-nabi nubarada teteh harap hebat. Ya, ada make ada lah isia make ada. Itu pamin ayana sia. Gimana? Mana eta beda diceritan kos itu persis. Jasa sia hal. Iya, kos ontak bae sama kos itu sebulan. Ngejek teteh kos itu tak ngejek tah. Ngejek, nah iya teh kerja ditakeun ngejek karena azan. Tahu jore-jorena suara, tapi suara nu sok didengungkeun ari rek salat. Jore teh teh kuing makadengen teh mah wah jeung suara sapi. Sarua jeung suara onta ege suara itu mah sapi, nu kos karara itu mah deuk salat make azan, deuk salat make azan jore kuing makadengen. Ulah sok make kos kitu jangan nabi nu baheula jangan teh sia ngaku nabi. Tuturkeun nabi nu baheula jatilok azan nabi nu baheula mah. Diomong gitu tak kan yang Nabi ku Yahudi di nasihatan. Sementara fa'anzalallahu Allah nurunkeun ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa dainu pang bagusna ucapanna kecuali ucapan nu ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Turun deui ayat wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba. Eta jelema-jelema nu ngejek kana azan, jelema nu ngageugeuykeun jeung ngejek kana salat ulah sok dijadikeun pamimpi. Ulah ya Allah ya Rabbi. Itulah ieu adalah sejarah azan jadi hasil mimpi. Dan geus mimpi ari aslina di Bukhari mah panjang malah mah ngan ieu mah keur carita sakitu ge geus luar biasa. Lantaran tapi dina pacekcok azan teh dimusyawarahkeun ku Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Cek para sahabat teruskeun bae anu di Mekah salat ke jamiah. Cek sahabat tu lain lah ulah maningan make keleneng bae asal salat ulah kata bae cenah. Cek sahabat tu teh ulah make eta maningan make tongtrong bae. Make tongtrong bae tongtrong. Tah eta berarti salat tos kitu. Dibahas ku para sahabat. Kan urang ari salat tu jamiah mata malalakon di Mekah sedengkeun ku ari perubahan di Mekah ka Madinah teh kapan drastis. Geus atuh ngajakan salat ge kudu berubah. Ulah lah tah eta mah salat tu jamiah mah bejakeun ka Kangjeng Rasul. Berkadua aya teh kelenteng panta mah sok dipake ku Nasrani tan mah kos kitu mah. Ai gereja-gereja kelenteng. Maknya urang akur jeung nyana. Eta teh tongtrong teh sok dipake ku Yahudi. Mata kula, mantap cekan jeung abe ke tungguan heula. Pesingna langsung mimpi Abdullah bin Zaid, Sidina Umar bin Khattab, Sidina Abu Bakar Siddiq, ialah azan. Mantap dijadikeunlah ku ari memeh salat azan kudu geus asup kana waktu kakarakanna. Ulah 11:30 azan. Ulah kudu geus waktu salat karak azan. Jadi di mana geus asup waktu maka mulailah azan. Geus azan teh ternyata ayat nasna mantap wa fi hadhil ayat dalilun ala subutil azan binasil kitab la bil manami wahda. Jadi berarti ayat nuduhkeun
ya na jadi dalil kana tetepna azan make Al-Qur'anul Karim nas ngarana lain ku ngimpi sahabat ngumpul orang dina Al-Qur'an ge aya ieu dalil azan. Lamun dibongkar ku ahli usul fikih mah ieu mah lain bahasa nita, ieu mah bahasa carita, geus carita mah teu bisa jadi syarat. La dalila fil ayat ala masruhiyatil azan terjadi dalil dina ayat kana nitah azan disyaratkeun azan ya nahu golau wa idzan nadaitum lantaran Gusti Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wa idzan nadaitum wa lam yaqul teu kieu ya Al-Qur'an teh nadu wala sabilil amri maka sabilil amri nado grokeun kumarana kabeh eta karep parentah amr al-amru idza utliqa ya sorry pilih wujud ilama dalil ieu mah henteu make amr bahasana di dieu make syartiyah wa inna ma hadhihi jumlatun syartiyah dalat ala sabqil masru'iyah la ala insya'iha bisyarti geus lamun diasupkeun ka dalil usul fikih ieu adalah ngan sakadar carita azan lain nitah azan. Geus nita azan mah tetap instruksi Kangjeng Nabi hasil daripada mimpi sahabat anu tilu tadi. Ngan ieu mah nyaritakeun bahwa azan teh aya disyaratkeun lain nita azan. Disabeli tahu. Disabeli. Disabeli tak nu teu ngaji mah oh jaman teh mantep. Minta kiai ngatungkul we. Oh iya betul. Tanya kudu dipikir. Ya kurang betul. Korona betul lah pokoknya lah. Jadi beda nyokot hukum teh. Lantaran di dia mah make jumlah syartiyah nuduhkeun kana sabqil masru'iyah berarti geus disarakeun ana melalui mimpi la ala insya disarti. Bisa ngaayakeun azan munadah ku syarat. Ieu bahasa dijadikan bahasa nitah adat. Ieu mah ngan sakadak nyaritakeun azan. Ngan nyaritakeun azan berarti aya azan teh intina azan hasil daripada mimpi diperkuatlah ku ayat ieu wa idza nadaitum ila shalah. Taqadu tinggal praktek azan hiji kudu geus di jero waktu nomor kedua kudu ditarsil bae ulah ditakte oge suarana nu kenceng jeung nu bagus hukumna mun mazhab Maliki jeung mazhab Hanafi azan teh jadi wajib mun teu azan salat kudu diadah deui. Sanajan sorangan, encan azan terjadi, diadah deui. Ini kudu bae mazhab Hanafi jeung mazhab Maliki mah. Urang salat berazan, sanajan sorangan. Allahu akbar Allah. Lain komat bae lain. Azan mah azan. Allahu akbar kanyawan berarti mun subuh isuk-isuk gah. Keluarga kanyawan. Abah dia budak kodo tah. Azan tak ada ngek lain. Ngan nu bagus sama nu komat nu azan. Namun anu komat lain nu azan makruh. Jadi mana nu azan etalah nu komat. Kayak sahabat azan begitu nu komat nu sajen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadin saha nu azan. Pulang deui. Kecuali kaya uzur, lamun eueuh uzur mah mana nu azan etalah nu komat. Jadi diborong. Nyala nu azan, nyala nu komat. Ulah beda-beda. Zaid azan, Umar komat. Ulah gitu. Nyala nu azan, eta nu komat. Di mazhab Syafi'i mah azan teh ngan sakadar sunah muakkadah hungkul. Geus lamun teh azan teh sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul. Lamun teu azan ge jadi bae. Teu ada salat teu azan ge. Maka di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu adzan, qomat bae cukup. Urang salat zuhur sorangan bae, teu kudu adzan auk-aukan qomat bae. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah.
salat lobaan, duaan, sorangan, qomat mah kudu bae. Sunah. Tah ditanyakeun pan kiai jeung salat aya lobaan naon aya batu atau duaan aya nu sejenis sorangan. Kadeuleuk kumaha sia sorangan ge. Itu kan jin ngamakmum ka sia. Oh jin, mantap ke sia ada salat di penting sorangan bae awas ya. Awas besi kedang orang salat isya sorangan bae di masjid. Wasa haye di orang qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Salat orang sorangan ya. Aya pan di tukang jin. Namun nyana dehem. Dikurang saya dan dehemnya. Kalau sholli fardhu 'aisha ya barakat. Lillahi ta'ala. Nah, bagus banget jadi manusia kena imaman. Tekadkan bahwa di tukang teh berjamaah. Imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kawal sama kedua. Obat katilu orang beberes. Cak gitu kok kieu salat teh. Ditarik ku jin. Diseret di keluarga. Loba eta nu konflik kada sing ade. Diseret ku jin. Ada sing ade soal sorangan teh. Antara jin leulekeun lah. Jin leulekeun wah teu beres salat. Bisa mau parokoh jadi tukang. Atau beres ini menang aja ya. Saya tak sunah bae komat. Iyalah azan. Geus kuarinya ho sasakalana azan hiji ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat. Ternyata ye hasil mimpi adalah azan pasti terapkeun di subuh. Ia ditambahan ku si Bilal make as-salatu khairum minan naum. Datanglah kuari ka urang. Alhamdulillah kegunaan azan. Iji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia. Orok lahir ke dunia nu katuhu adanan ku bapa namun aya bapa namun bisa mun eueuh ku sahabae nu kenca komatan maksudna supaya nu pangheulana kadenge kunyana undangan salat azan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan. Segera ngatak bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mana? Tungguan kita baik, yes, langsung azanan. Allahu akbar Allahu akbar. Beres, kenca. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot tek diasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Itu beda. Ya. Kes adzan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana adzan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Kan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make qomat, lu asup ka jero kubur mah ulah make qomat. Sakitu. Tuh, mantap kurang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make qomat. Aya sok ustad make qomat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diizinin ke betoel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Kitu eta si aing ngasupkeun naik ulah aju ditegor. Abong-abong urang geus bisa teh. Jangan pakai qomat tuh. Waduh, artinya lagi marah mempertahankan marah banana. Itu nama ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antapkeun ongkos kula pernah nguburkeun di hiji daerah kopaan biasa garang geus kitu aya kiai cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ye mayit turun di dieu bae dihareup lantaran belah ditu aya pagar kawat belah kidul teh pagar kawat di dieu bae dihareup cek kula teh ye aya kiai nu datang tetep di ditu bae di pagar di ditu bae belah ditu kula mah mundur bae sabodo nyana. Ya, saya tetap itu digulusurkeun cara Kangjeng Nabi cenah kieu kada lamun nguburkeun teh itu ka dieu. Ulah nanti cing bae. Cak anu nguburkeun teh atuh kubageun kieu. Ieu atuh. Kunaon ditarik? Ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan.
Mangkaning tanggal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut akan ku sia. Ya sia kiai kolot teh kos kitu tah pukuna mah mempertahankan udeng-udeng jeung kumaha ge kula seuri we. Ayo sia teu kacabut punyana. Teu kacabut kawat eta tuh tetep cenah kudu di dieu bae. Bongkar. Aya tah didinya setengah jawara. Kiai atuh hese-hese amat atuh dihareup ae lah. Kudu ngabongkar pagar sagalan ge kudu magerkeun deui. Kiai daek magerkeun deui. Cicing bae nyana aja dihareup bae. Tah hadena gaya ustad menang aing. Aing seuri bae didinya hakan ku sia lah. Untungna mah urang pahakan-hakan we. Lain kubur di dinya teh aya pagar kakmun kitu mah, ulah kitu. Nu mandeg nanya, "Kiai, kunaon mun teu mandeg di dieu?" Itu aya pagar kawat banyak kudu dieu teh. Oh, heueuh atuh, mantap naon bos kitu. Ieu mah kulantaran nyana hayang hebat, lantaran kolot nyana asap paket pagawean jajan. Oh, betul sia. Malah masih anu nyabut, sia anu ngupurkeun, sia anu azan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kos kitu. Nyana geus bantuan atuh aing geus kana ieu. Oh, nu bantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cenah kampak ngan aya teh jelema nu tah mantep jawara teh ya. Bagus tah kok gitu. Datang ka dinya. Samping lagi geus ka dieu pun kacangkengkeun. Kiai, hese amat atuh di dieu bae. Lain ge sunah-sunah ge pa dieu waduh. Engke kudu diterapkeun deui kiai da mager. Dicing we nyana. Tadi di jaga-jaga. Ya, kos gitu bae sapira utama doa. Iya kalau mun aya nu ngamburkeun azan, hantepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat, ai di jero kuburan mah teu azan. Begitu diasup ka dieu uluna ka jero kubur mulai azan. Mulai azan pas ke ditampak sup ke jero kubur mulai azan Allahu akbar terus bari digolosorkeun ka handap terus datang ka jero selesai ulah geus dihandap teu naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur tek kakarak azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana neuk pisah di alam dunia ieu ieulah ngaranna kiamah mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wal yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mantap. Begitu asup barinya azan. Kagelan anu kana kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah aju riweuh asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh caricing moal anu ngobrol mah naon Allahu akbar jadinya asup tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabeulit tah kakarak geus aya geus di jero kakarak azan bagus kurang doang nu bagus mah ketika asup tek urang caricing azan Allahu akbar mana deui neuk paberangkatan urang azan heula sunah ke Surabaya urang sunah azan ndek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu akbar urang mah ka Mekah doang kan azan teh adalah salik musafir samaralah sunah azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula orai ngaringko atau orai lelumpangan di bilik atau orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu akbar sampai selesai teu kudu qomat jeung mal tol pan orai mah teu azan we engke nya cicing we atawa kahandak ngagepluk mun gagal ngagedepluk
Nah iya antep tinggalkeun ku urang teh. Mun aya bae parancahan ku urang. Wahai orai, maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh. Ieu mah tempat kula sekeluarga di dieu. Atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula. Mun maneh lain orai asli mangga geula nyilih. Tutupan atawa antepkeun. Tutupan bagus plak. Menang bangsa 5 menit buka malah aya mun jin. Malah mun orai asli garingku pepaya. Payahan, berarti sia lain orai jin ye, orai bener sia. Nah, payahan ku urang, bener orai asli. Lamun orai jin mah tetep bae, ieu eueuh kajeun ku kumaha. Atawa ngolosotnya na, luka panggih kukula mah ngolosot. Oraina sok gede kieu sagede leungeun. Aya liang leutik go urut kancing teh. Urut kancing baheula ta. Kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah. Ai oraina sagede kieu hideung. Nu batena asup barinya mani pan heran urang. Kan oraina sagede kieu tapi asup kalian tah. Oh berarti lain saorai-oraina. Begitulah orai. Dak dia Kangjeng Nabi izan di alif salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun pari tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede duruk eta hitut gede mana dut. Jadi di mana ngadenge suara adzan, setan harus kabur. Bayangin pokoknya mah. Datang ke mana? Hatta la yasma'al adzan, sehingga nyana ngadenge suara adzan. Mun mah ngadenge kene suara adzan, mana kabur terus. Padahal kuari mah makanya make speaker. Jadi aya Allahu Akbar, kabur nyana ka pasar Kemis. Di pasar Kemis aya nu adzan. Allahu Akbar, kabur nyana ka pondok. Di pondok aya nu adzan. Ngan letik suarana aki-aki di pondok Allah. Nah, hai rada deres cenah di dieu mah tepati hisian teuing ai. Pendeknya na, ieu mah ieu azan ieu. Terus datang ka nyana teu ngadenge suara azan ka mana? Lompat ke saya kata Kanjeng Nabi izanu di alis salat abar setan. Di mana-mana di azanan salat teh. Nah, setan kabur lahu duratun. Itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan. Sehingga teu ngadengkeun azan. Kakaraknya nang teu kadenge azan nyana. Waduh aing disiksa. Istirahatnya nang ngan rokok lisong. Aduh kemana. Eta-etan mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan. Lagi berarti setan eta. Berarti kerjurup setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar lumpat setan. Kemana ingin ngilip? Aya. Tetangga masjid didinya keur nonton TV bae. Asup jana ka jero ka dieu. Sak. Pura. Jana teh aing nyeli bola lantaran aing ieu ngadenge suara azan. Kan tadi ka jero hate jelema keur nonton TV. Da di dieu bae aing nyeli dia kepanasan aing. Kita dengar dengan suara azan, jadi siapa? Guys, ulah sholat siang, TV jeung aing di nonton TV gedekeun TV na awak. Gedekeun di naon eta? Oh, jogetnya. Oh, geus mantep TV-nya. Wah, jeung TV. Tarolol. Jadi berarti lamun di lembur, azan didengungkeun, kemudian setan lumpat terbirit-birit, yakni embungin sholatnya nama ke tetangga nu teu daekeun ngadenge suara azan. Sedek datang ke masjid, eta adalah si anu ngomong setan doi. Ngajalanan doang. Setan. Itu berarti lo baca jatuh sama setan. Lo, setan kau yang berendah. Tuh gitu. Iyalah azan dalil bahwa azan teh aya. Nah iya, ulah ngajadikeun pamingkin. Kajelma anu sok ngejek-ngejek kana azan, ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Zalika tah eta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bi annahum sebab eta jelema anu kos kitu qaumul la yaqilun, kaum anu teu berakal, anu sampurna. Yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akal nama atuh nisayanya ngadenge suara azan teh
pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan ti Gusti Allah. Kita menghadap ka Gusti Allah. Nah, maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah. Kuari Allah ngundang kita salat. Kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teh daekeun salat. Ngadenge suara azan teh daek nyamperkeun azan. Ka eta berarti jelema kurang akal. Mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah. Geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah. Allah ku ari manggil atuh ku ari urang datang ka panggilan eta. Berarti sampurna. Lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah, ku ari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah. Berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nari ke bae. Cak bosnya tolol-tolol itu semudah. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu daek datang ku bos bae digoblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang. Sakitu doang lantaran bangkawara. Mantak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abdi dikanarakakeun. Cek Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing baheula teu ngajeding. Teu ngajeding teh bahasa mana eta teu ngajeding? Ya digerokeun ku aing teu ngajeding, teu ngadenge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel keukeuh ngabengkelna, keur di pabrik keukeuh di pabrikna, keur di sawah keukeuh di sawahna, keur di warung keukeuh di warungna. Keur dahar keukeuh daharna pan sia digerokeun ku aing tina ka aing kulon teh. Anu mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teu daek kahareup ka aing. Maka ku aing ndes bisa seheula make seuneu. Baru iya kalau kan. Jadi salah urang digerokeun teh ngontak aing kurang kumaha ka sia, aing mere rizki ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek Gusti Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan. Aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rizki, disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akalan sampurna mah kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia ti eueuh diayakeun sia ku aing sanggeus saya dirizkian sia ku aing berarti ku aing sia diurus dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia ku aing dibere rezeki haju sia bisa neangan rezeki sorangan tak sia padahal mah menang ti aing disehatkeun sia dikawinkeun sia ku aing dibere bisa meuli motor, dibere bisa meuli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun tidak salat sia ngabalieur bae. Aing greget teh, ta ieu teh, ka sia teh digerokeun ku aing teu daek aing karunya ka sia ku aing dikanarakakeun heula. Entek urang engke nuhun atuh Gusti dikanarakakeun. Nek wae itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna ngadenge suara azan cepet. Tapi lamun kurang sampurna akalna, bahkan akalna teh hampir eueuh. Ieu mah kafir nu hampir eueuh mah. Nu teu sampurna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadenge suara azan, urang teu melu. Tapi eta di Mekah mah heran jawara ge jawara lumpat. Lumpat geus ditinggalin salat. Lebatna komo santri mah asal ngadenge azan teh geus bunga, geus di Mekah mah. Boga sameter bagi tempat yang salat geus luar biasa bunga. Di pikiran anak di imah ge aing getol wae cenah ieu. Tarang datang we ka imah. Masyaallah, masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teh ke masjid-masjid teh haji eta. Urang Cikupa eta. Ya Allah, ya ku hese-hese aya naonan awak urang ieu. Aya naonan awak urang? Ja waliullah mah getol jasa, ja ulama sholihin mah getol. Itu orang teh neuleuh ka para wali Allah, neuleuh ka sholihinnya mah getol amat salatna. Bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudunya namanya kelantas bae. Berarti seakan-akan nya nungguan waktu salat atawa nya diuk bae di kursi
eta teh diuk teh aya maknaan teu ngedeng teu sare tapi diuk teh neuleuh nya jam jasa 10 menit deui ka zohor diuk bae nya bari ngaroko malam eta maknana gede jaga diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat masyaallah eta mun paeh geus ka sorga mun paeh teh geus ka sorga urang mah teu buka perasaan hukumna urang neuleuh jam jam 12 kurang 10 sare kagok cek urang teh dahar jang geus yuk, bae urang bari ngaroko bae lengket. Maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat teka nyawan bang urang. Eta teka nyawan. Aya nu kieu di Cikupa malah jujur ya, jam 10. Oh, jam 12.20. Tuh, asup tere-tere teh nya. Sia yang disaher asa lain. Eta lah ya. Apa majikanna ke mun azan ulah digudangkeun nya. Paruyang aya kakak ieu. Ih, ban kitu amat ka ieu, paruyang saudangna bae lah. Itu padahal eta mah tolol teh mah. Hebat kan tadi tadi radio di kursi kalau menyen kopi lah kopi majikan supaya kisi ngopi inggunan naon ngadagoan waktu sholat deh 10 menit deh sedang beren aya beren 30 waduh ketinggalan eta radio bagi eta ngadagoan waktu sholat eta mahal waktu hebat jasa ta waktu pakai ngadagoan sholat ya Allah ya Rabbi. Ada penting teh, gue jam 4 salat dia diuk, aji, kemarin yang nungguan salat telah diuk lagi. Mana nama? Eta kerep, udah jam 7. Nah gitulah, iya masalah azan. Jadi urangnya kuari horenganan diminditian azan di Madinah, hasil daripada ngimpi tilu sahabat. Kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh. Kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sanga dakwah di samping azan make tongtong make bedug. Ieu wali sanga ieu bagaimana wali sanga ieu. Wali sanga ieu mah ieu nya azan nya tongtrong nya bedug. Ini si tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, teh dibedugan ku ali sangat ya. Lantaran anu gitu ngamun nazaro. Hei, eta teh pagawean Yahudi baheula. Ya. Wali sana mah dijawab, mun tongtrong doang pagawean Yahudi pan ieu mah make bedug. Itu bisa kan mun tongtrong doang eta haram, ieu make bedug. Jadi teu naon, tangan bedugna ge nu sabelah. Ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan. Lantaran nu di dieu ayaan mah lain bedug, kendang ngaran. Sama Cecep Supriyadi tah masuk ka ditu. Nah, teu meunang nu haram, bedug beus sabelah doang tah, make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong, bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus eta ngatuari. Bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, aya betul. Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah ti Kangjeng Nabi na jeung nyana teh. Cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi na ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul. Cek urang bener teh ti Kangjeng Nabi na tapi ieu ti wali-wali sanga. Geus, sia teu make bedug teu make tongtrong, aing mah geus make bedug make tongtrong, bahkan ku aing geus ditambahan bedugna lantaran siakna ulahkeun ke bedug, bedugna ku aing 12. Tak di Banten mah 12 bedugna. Iku gregetna ka Muhammadiyah. Lu gregetna ka Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Hei, bidah eta." Ka dieu sia ditakor ku bedug nu leutik sia. Hah? Can nu gede ye, nu leutik we heula. Entak lompat cenah. Leungit hiji aya 11 teh si aing we. Jadi menang para wali teh bedug teh tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka kali. Kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge. Ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak para wali teh ye teu kadengean ye. Yen tongkrong di bedugan. Nah, memena tong tuh kadenge kan keur ditawahkeun. Bareng keur ngacul teh tah bala tongkrong. Istirahat lah urang di galeng dah kadenge tongkrong. Alhamdulillah. Beres tongkrong macul deui teu golan. Tolong. Nah, itulah dari kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge,
nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge suara tongtrong jeung beduk langsung pacul di barawa, nu di pasar segala rupa baralik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu Akbar Allahu Akbar kadenge. Tuh Allahu Akbar Allahu Akbar awalna tongtrong heula mantak sebutan geus tongtrong kencan sih. Lain geus azan tadi urang lain. Lain kabeh geus tongtrong kencan. Tah, jadi jangan ditanyakan tongtrong. Jadi sanajan ditipu ke kurang ka jelema eta mah tongtrong tongtrong tah. Teh azan ya masalah seperti tongtrong we. Eta teh lain lalaga antara wali datang ka mengakar ka anak cucu urang. Dakwah para wali maka tongtrong jeung maka beduk geus kadenge ku sia tongtrong, geus kadenge ku sia beduk lain azan ngomong naga tongtrong jeung beduk. Nah, kabelah dieuna teh dipermasalakeun ku Muhammadiyah. Ya, tetep NU mah make tongtrong jeung beduk. Muhammadiyah man teh geus berlawanan terus dihijikeun lah. Ulah jadi perlawanan, ja maksudna mah ngajak-ngajak keneh. Alhamdulillah, teu masalah geus dipermasalakeun deui ku ari. Jil nggak masalahkeun. Apa itu tongtrong? Eta Amerika gergeteun ada. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjid ah? Eta mantap kuari Amerika gergeteun jasa ka tongtrong. Di masjid nyarieun tongtrong nu bener. Asal Amerika gergeteun dieun urang. Kuari teh Amerika teh gergeteun jasa ka tongtrong. Lantaran lain ka tongtrong lah makna tongtrong na tanyana. Aing gerget teh cek Amerika asal tongtrong di mah ararudang. Asal tongtrong jelema ararudang. Salat maksudna berarti tongtrong lah ya. Nyane ngahajar tongtrong lah. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil. Enggak boleh itu. Enggak ada dari nabinya. Tetep bae urang tetep bae make tongtrong. Make nih. Kos ieu ye ai Jumat teh make naon ngaran-ngaranna? Tongkat teh. Berarti dituna. Lain padahal aya ti Kangjeng Nabi ngan dikaburkeun ku Muhammadiyah. Gua iki make bae tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, eueuh ti Kangjeng Nabi na, jang naon eta? Jang nyolok mata sia goblok. Saya aing mah. Geus kabur sia, pokona mah geus moal dilayanan ke dalil gua ieu. Nah, deuleu ku sia geus beneran kan? Tah ieu, jang mata sia aing mah. Ieu beres. Eta keur carita somprana tapi maknana luar biasa nya. Nah iya Ki Bilal harita titana ka luhur maksudna naon? Elak supaya kadenge. Nu mandak minantu Syekh Nawawi dinajihun iyalah nyeun make sompok can sampai kaleng dibentukeun ka sapeker kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu Akbar kita ku Syekh Nawawi eta ku kitu teh can aya sapeker tadi zaman Syekh Nawawi eta geus kitu tah maksudna supaya kadang atuh kuari naon efekna sapeker aya. Tah eta teh mantep anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun sagala peda eueuh ti Kangjeng Nabina lamun dalil eueuh ti Kangjeng Nabina lain sapeker aja mobil ge eueuh. Ye eta amat ieu nu patali jeung hukum atuh ngadalilan teh. Mantap ditangtangan, lu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari baheula di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina ada. Mau hitut namanya. Mau Gus Dur mah ketika aya pasul masail NU, kemudian diusul tuh nggak satu speakernya dari udah nggak usah, udah sono aja katanya ke Cianjur aja. Aku kalau ngaharamin ke speaker, diamnya di Cianjur sono. Ya eta Gus Dur lah ngomong, udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sana. Eta bahasa Gus Dur, kumbung-kumbungna bahasa eta mah. Ternyata teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna itu hirup teh ngan saukur sakuak doang. Katurban ku batok kitu atuh deuleu batur atuh. Saya sejarahna di urang Syekh Nawawi nita. Berarti supaya kadenge kan suarana. Kadenge teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuari mah teu geus kudu make kos itu make sampai keur bae. Kita aki-aki ya Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kadenge la ilaha illallah la ilaha kadenge batuk-batuk gitu
kade geus kudu hese-hese. Naon salah mah teh ieu atuh. Masyaallah. Namun tak kabalinger jelema ieu ngaranjeun sapeker kabalinger. Adapun kaditu ngagunakeunana teh mah tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana atuh. Geus berarti alat mah kumaha nu ngagunakeunana. Digunakeun kana haram jadi haram, digunakeun kana sunah jadi sunah, digunakeun kana makruh jadi makruh, digunakeun kana wajib jadi wajib. Ieu alat di kos kitu. Wari aya berjamaah sa masjid, suara imam teu kadenge ka tukang, masjidna gede, kira-kira 1/2 hektar atau 1 hektar. Pada tetap kudu bareng. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kurang tadi maka sapeker teu dukung bisa-bisa imam mah geus sujud nu di tukang macan ruku-rukuan. Dari sama engke imamna geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae. Ayo coba kenapa maka sapeker jadi wajib maka sapeker jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah kok hese-hese nya hese-hese teh satu waktu kurang lobaan salat Jumat kemudian sapekerna pareum pas salat Jumat bener bae imam mah nu dia hareup geus sararujud anu di tukang maka karak ruku kesulitan. Entar aku dah tampil seorang, tak urang salat lobaan dia. Karena di Mekah. Kemudian gitu parem ieu na ieu. Naonna karangaranna speakerna kudu aya nu jadi mubalig. Urang jang nyeragamkeun. Allahu Akbar. Imam teruku. Sami Allahu liman hamidah. Lamun urang bisa bari salat, ulah niat ngabejaan, niat zikir silakeun. Tapi lamun urang niat ngabejaan batal. Kudu kumaha tuh, kudu nu teu salat. Kudu teu salat bareng nu teu salat sih. Acak-acakan tuh, nya ada di sisi lagi. Teu salat kana mah di sisi lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya sadaka jeung teu salat ieu. Udah ganjaran tuh udah ganjaran. Wah, udah ngeri rokok ge masalah. Atuh masalah ka bejaan baturnya teu salat. Allahu Akbar. Imam dia tapi nyana nelekeun imam. Ke nyana na sandaek na nyana imam ka mana nyana ka mana deui. Masyaallah teman-teman di Madinah mah sejarah rago deui. Aya aturan teh salat mah balik teh. Coba ge delekeun ge, perhatikeun. Ulah sok memperhatikan. Aya teh salat, jangan teh salat, ngan ngabejaan doang aki-aki kan. Ieu bae di luhur teh, sejen salat jangan teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan culak-culak. Ieu orenganan ieu. Manusana ieu. Coba ke mun ka Madinah sekali-sekali waktunya nana teh salat emang bener. Mending ulah salat daripada salat niat ngabejaan batal jangan salat bari kos urang imam salah subhanallah. Lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang. Menyaker sholat, ayah ngabejaan. Kudu niat zikir. Namun kurang-kurang mah bakal orang jadi batal. Begitulah, iyalah masalah azan. Jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi, dipraktekkan melalui Ki Bilal. Ku Kangjeng Nabi ditita suarana anu bagus turnu panjang. Ulah make kuruna kronik takte-takte jeung terjahat. Kemudian deh eta sakadar makruh di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum. Jelema anu teu daek nyamperkeun azan atuh ngejejet degek teu meunang dijieunkeun pemimpin. Wa nuzila wallahu a'lam.